أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nu teu percaya ka Allah, ngabantah ka Rasulullah, nepi ka gering taweh woh, teu tobat pasti dilolo. Sahapi jalmaeunana nu kuat nandanganana, anu kaci dari puhna, anu ngarandapanana. Moal aya anu kuat, teu aya jalan keur lumpat, pikeun jalma anu makrifat, disiksana paling berat. Ari urang teh manusia anu teu luput tina dosa, mempeng aya umur sesa, pake nyembah nu kawasa. Ka Allah kudu sumujud, dina waktuna pek sujud, bari diajar jaruhud, komo mun getol tahajud. Wajib ulah dikantunkeun, geus waktuna laksanakeun, ulah dilalaworakeun, lamun hoream paksakeun.